Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha karasana mo? Ngeuna euy kopiana ge nyaman. Lain eta lain. Maksudna didinya geus sekian lama teu jumaahan, ayeuna jumaahan deui. Kumaha karasana? Pan kamari mah maneh geus buntutan, geus lila teu jumaahan. Ya monyet nih. Ya, tah ayeuna jumaahan deui tunggus eueuh pan buntutna ge anu. Ya. Kumaha eta rasana? Teu kudu diomongkeun ieu mah da produk YD. Produk YD mah anjir kualitas premium. Geus tiada ada lawan we pokona mah. Ya. The best quality ya pokona mah produk YD mah. Nice. Sok ayeuna mah nu rek ditanyakeun ku urang, didinya kumaha karasa hampang teu kana awak ayeuna geus jumaahan deui. Oh, alhamdulillah ayeuna mah hampang sia. Syukur atuh tah kitu atuh. Kamari-kamari mah orang hoream jumaahan teh sok baleurat euy. Berat kunaon? Ih leungeun kenca papana mah sok berat wae. Nah, Tingan unggal balik jumaahan teh tak amat teh sok ngait we sia hayang mimilu. astagfirullahaladzim. Ya lain kotak amal nu hayang ngingilu tapi eta kokod anu monongeun. Paingan baheula kotak amal leungit wae di masjid ku si ieu ampun teuing mo. Konten ini disponsori oleh YD. Baju Muslim Pria. Kualitas premium, bisa dipakai buat sehari-hari. Kotak mana? Aon setes dibikeun pantat tadi ge. Acan Ai maneh anjir eueuh. Teangan heula na pesak eta aya meureun. Enggeus geus dibikeun. angger aya geus curan rek teh dia Mit amit teuing si teh saremo anjir kudu curan rek piraku. ya ayeuna mah curan rek teh di penjara sia. Anu bener. Eta babaturan urang si Mulyana Nursidik di penjara teh gara-gara korek eta teh. Mak nya anjir sabaraha tahun? 8 tahun. Anjir. Wah, sia mau wadul anjir. 4 tahun piraku anjir nyorong korek 8 tahun ieu maneh. Caritana teh kieu. Si eta teh nyolong korek dina jero bagasi. Kabawa jeung motorna. Maling motor nu kitu mah saremo. Lain maling korek ai maneh. Paingan anjing lila di penjarana. Leupeung anjir. Sirah asa aing bejad ya mah ampun teuing. Kunaon di Wajikan wi di imah kan burang maring tengah poe ni hariwang ampun aing mah hayang itu hayang ieu skincare can beak hayang meuli deui cenah tadi mah hayang naon cenah daster legging gitu nya aya di daster legging harnya aya atuh rupa-rupa ampun teuing bisa kasiksa aing mah hirup ieu ulah sok kitu sok ambek-ambekan bae kasih di dunia iskan deh mah mau mager bakal senang cenah jika gitu di konsepna arah heueuh mun juga kitu mah enggak saya orang kita disiksa tuh leuy ngapoe kewajikan atuh orang ke orang jadi ahli surga meureunna nya nya sok kurang ajaran nya euy tapi bener tuh ieu teh hanas urang kasiksa di dunia anjeun ke oge di akhirat disiksa deui atuh bener kacida geura apir aku wadul mah tentang caya buhan aing telur teh euy ke bibi aing teh lain naon pampangna mah anjir teu tamat masantrena bibi aing mah. Konten ini disponsori oleh YD. Baju Muslim Pria. Kualitas premium, bisa dipakai buat sehari-hari.